eta tinggal di pengker eta sanes tingali eta tingali mung aing mung nya sorana geus cedak kuntilanak ya aing mung tingali mung aing mah tingali nyai eta lain pangeran Sasadinga teh anu mana Ramadewaji anu mana da eta nyai obat teh Ramadewaji ampun naon leres ieu aje alah pangeran jika kieu pangeran leres ieu Ramadewaji tinggal nepi ka kasep kieu aje anak aing teh normal ampun aduh sok eta tinggal mung aing hayang balik tingali sakali we tingali tanggong nang bolong mung aing we cenah bolong aing nyau cenah bolong jadi mung hayang balik engkang Asradinga engkang banyak hilap deh ka kaula dina impenan pan kang teh ka kaula nepi ka bogoh kitu engkang ieu kaula mung goblok jadi kitu nyingkah jurig teh mung aing nyaho sihungan jadi tina sihungan kasorot bulan teh jadi pampir mung jadi mung ke lempangna kitu tah mung aya mung ini pampir mung sakali we bener sih sakali sok lamun sakali mung dianterkeun ku aing ka Tumaritis leres sok bener sok deal sok mun sasalaman ku katuhu tunggu kenca mung aing mah kenca sok katuhu manya sasalaman kieu teh sok sakali sok sakali sok sakitu balik itu jig rek dianterkeun tawa balik sorangan Kang Asradinga sok kumaha lain meni asa betah di dieu nya meni asa raoseun teh meni raraoseun kieu tempat teh itu kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes aduh mang gulingan lana ya manggulingan rana datan miraring kongkonan wawang kinulungan ingkang samya sampun prapta ingkang sampun prapta wis kena bikin pinas Bang Jateng Pati aing geus datang nuhun Pati yami-yami ngeran salamet maneh diparengkeun jisim abdi rahayu salamet Gusti heueuh nuhun di abdi cik aing rek nanyakeun bener aya nagara Tumaritis teh Gusti tadi Ayah iya berarti si Gatot Kaca lain tukang bohong hampuratot bener ayah Prabu Semar teh ayah bener Beunghar ti Beunghar Gusti entungna gegenep walah teu salah bener heueuh mana Pangeran Sasadinana ayah daekeun dibawa ka dieu henteu dipaksa ku kaula dipaksa sumuhun tuluy kaula galungan jeung Pangeran Sasadinga tuluy eleh atuh sia teh wawanianan ka pangeran goblok sidik pangeran gelarna ge pasti pepek ku ilmu jampelan pamake geuning ka mana aya pangeranana mana eta dihanap ieu teh pangeran nasi padang sih teh nepi ka dipincuk ieu
kabina-bina teh kumaha teh wah sesah Gusti ngalawananana Gusti disirep ku kaula disirep nya eta ge hampir malih ka kaula sirep ge tamahan ku antimo genep ku si abdi nya obat tidur ya obat da teh sare-sare keukeuh nya gitu hebat cik cagerkeun eta pati waras teu makaning jati jati teu makaning waras walia cager pangeran Allahu Akbar buah-buah itu kiamat nadunya teh poek naging derudung sugan teh aliran duh Gusti lagu Allahu Akbar nepi ka eueuh ka kapok kitu Aisyah teh bener hayang ijen jeung aing kebeneran tuh di belah ditu aya letak jeung aing urang balik si beledog jeung letak yuk dibawa ke mana aing iya parantos di karaton pangeran lain pangeran aing lain menya aing kudu gogorowokan wae ya eta di pengker aya raja mana jurig aya jurig sagede kieu isaneh jurig raja jurig goblok jurig balikeun aing balik kalik patihna teh pangeran teh kieu tuh banyak pangeran huntuna depek kieu teh aduh kumaha teh iya pangeran teh Gusti lain aing balin pangeran aing balin jurig sagede kieu jurig ya jurig aduh patih tingali iya pangeran lain aing balin pangeran goblok lain pangeran sasadinga aing mah Udin teh goblok teh Udin Samsudin aing mah sekolahnya ke bina-bina teh teh ieu teh lain pangeran sanes tuh lain iya Gusti pangeran iya siap pangeran di mana sih teh ka bina-bina teh ka aing teh kieu we Gusti aing membawa we putrina ka dieu upami sanes ieu sawios di sim abdi dipecat ke teh sawios ieu rek dibalikeun di ku kaula rek di kana ieu we kana JNT we kana grabkeun Gusti Nyai kaula nun kula Ramadewaji da dengekeun mung aing sora kunti aing ngomong kunti aing hayang balik balikeun aing ngomong aing mah kunaon-naon teh sieun aing mah mung kunti lanak sieun Kala teh buuk da panjang dina naon yang balik ke tumaritis yang balik Nyai ka dieu Nyai datang nirata ngademang ewuh mangkulingan rana Kaula Ramadewaji aya pikir sae naon ulah ngabohong dosa ngabohong ka kaula majar bade nyanak pangeran sasadinga anu mana Ramadewaji anu mana eta tinggal di pengker eta sanes tingali eta tingali mung aing mung nya sorana geus ada kuntilanak aing mung tingali mung aing mah tingali Nyai eta lain pangeran sasadinga teh anu mana Ramadewaji anu mana da eta Nyai obat teh Ramadewaji ampun naon leres ieu aje alah pangeran jiga kieu pangeran leres ieu Ramadewaji tinggal nepi ka kasep kieu aje anak aing teh normal ampun aduh sok eta tinggal mung aing mayang balik tingali sakali we tingali tanggong ge bolong mung aing we Sina bolong aing nyaho sina bolong jadi mung hayang balik engkang asra jingang kang
banyak hilap deka kaula dina impenan pan Kang teka kaula nepi ka bogoh kitu Kang ieu kaula mung goblok jeung teh kitu nyingkah jurig mung aing nyaho si hungan si teh tina si hung teh getihan si teh Dracula aing nyaho si teh aing nya pampir si teh pampir ga aing teh beung aing teh gagel aing jadi pampir mung ya goblok mung jadi pampir aing mah mung aing jadi pampir sok diduruk aing make bako pampir eta mah siapa goblok atuh pampir mung Kang ya kaula Kang piraku hilap ka kaula Kang Gusti Nu Agung kiamat alam dunya anak kaini cing beunta nyai tingali Ramadewaji pangeran mahkotana ge sae anjir eta iket disebut mahkota ampun Nyai cinget kana kurungan nyai Ramadewaji ieu menikah kasep ya Ramadewaji tobat teuing sugan masih ganteng kalem moal aya deui jami anu jiga kieu di dunya si lucu si uni Siok sakali we tingali sakali we lamun sakali mung saku kaula dibalikeun mung aing mung keteh si hungan teh we nolol teh dia kasorot bulan dia jadi pampir mung ke leumpangna kitu tah mung aya mung ini pampir mung sakali we bener sih sakali sok lamun sakali mung dianterkeun ku aing ka Tumaritis leres sok bener sok deal sok mun sasalaman ku katuhu tunggu kenca mung aing mah kenca sok sakatuhu manya sasalaman kieu sia teh sok sakali sok Sekali, so. Sakitu. Terbalik itu. Jig, rek diantarkeun tawa balik sorangan. Kang Astra Jinga sok kumaha lain meni asa betah di dieu nya meni asa raoseun teh meni raraoseun kieu tempat teh itu kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes nah daweuh kemang beton wungkul anyam api-apina ieu mah nya gini aya Neng Kang Astra Jinga, Neng, Andin, Kang tingali Ramadewaji, tingali nepi ka kasep kieu ampun. Duh, Gusti Nu Agung hayang utahe ampun. Aduh tobat teuing Kang, ieu teh pun bapa. Oh, ieu tuang Rama, nya geuning aya ayah di dieu aya. Si acing tadi menyebut curi aing goblok. Minantu ebes ya goblok. Tobat ting Ramadewaji ngatikahkeun kaula Ramadewaji tikahkeun jig balik teu bisa lain Udin ngeren teh sa Udin anjeun Pangeran Sastra Jingga Udin ti mana sih teh nyahoanan aing teh menentu raja goblok tuh jo somong si goblok mah gara kitu ge Ramadewaji tikahkeun kaula Ramadewaji Kang Nyeng aduh Gusti Nu Agung Kang ieu teh ngangge parfum naon meuni seungit anjir tai ucing sebut seungit ngangge minyak naon Kang ieu teh minyak rem Neng minyak rem nya Ramadewaji pangmeserkeun minyak rem ganggu naon kaulah hoyong ibaku minyak rem kan raos seungit Gusti Nu Agung pamajikan aing ka ganjen ge ampun ngatikakeun Kang Neng Kang ieu teh Neng teh bener bogoh ka Akang bogoh Kang leres cinta bagja Neng lamun Akang ieu mah lamun rumah tanggaan ke lamun Neng bogoh ka Akang lamun Akang hayang ibak jadi ibakan ku Neng iya
karasa lamun akang hayang emam dihuapan kuning bagja neng lamun akang hayang eut dieutan kuning lamun akang hayang diacuk diacukan kuning lamun akang hayang kiih dikiihan kuning iya beres iya paling resep dikiihan aduh lain naon haneut dikiihan teh haneut si eber nya atuh neng sing Ridho Ramada Waji menyakaula Ridho Aisyah teu nyakeun bae meureun asna jinga abdi bapak nu teungeunah sebut papa ku sia meureun andak ge geus jodona meureun ningalina meureun anak kaula mah lain kana wujudna tapi kana hatena sanes kana hatena kana wujudna amu salira masuk nyanyahoanan aduh Gusti Agung bagja eta geus wani ngaleng si goblok hei can muhrim samurim sausap kelas kedeng aduh seungit aduh naon seutik ya tuh ya anjir naboti ucing tina liang teh aing ada atuh kasep astajinga Ridho kalayan bagja kaula gat ieu cep astajinga neng dan ngawinkeun malebe lain kaula ngan kaula ngaridoan ridho anjeun ridho kaula ridho pangeran ayana ridho kaula ya ridho pangeran ayana ridho anjeun ridho pangeran teh ridho anjeun kene baik anjeun gerang rumah tanggaan astajinga mi HP anak kaula ditungtung buuk nepi ka tungtung syuku kade keun ai lahir mah tapi batina pangmatahakeun anak kaula cenah diajar sagarupa kana bag-bagan agama kasep sastra jingga syae gulan geus hatam Al-Qur'an Iqra hiji ge tacan tamat keun bae sawios ku kaula diajarkeun kaula mah tos hatam 3 kali lalaki nahaun sia ampun eleh ku awewe sia geus boga gawe atos gulan naon muka panto sumuhun panto naon pun bapak we pami bae keluar bang bukakeun ku abdi kumaha sia we amin alhamdulillah eta ge ageung ai neng tos gaduh kaula mah gaduh perusahaan mobil ge aya 18 hei balik era teu bisa cinta pan aya laguna neng cinta teh nu ci ibun bajra heranga genclang na pucuk gamelang tobat tengkang aduh eta lagu janda bodong ini bekas saya gitu sok nyai geura tatahar urang kawinkeun ku ama mangga kaula nun mangga permios sama dewaji permios
sim abdi Gusti bade ka mana rek salat tobat lah sekedap me apa anak kaula asta jingga sae ulah baik meureun mata kitu ge meureun geus jodohnakeun bae ridho kaula tot Pasah ulan tototan klakson lain kaula teh boga pagawe ieu pagawe teh gesit pisan ieu pagawe teh rek dibikeun ka anjeun inventaris ku kaula nah tototan ngaranna saha Ahmad nanya Ahmad tot meureun mad aing saha ulan ngaranna Gatot Kaca anjir Gatot Kaca mana Gatot Kaca di negara Amarta da dipecat cenah teh jelema teh da ayeuna digawe di kaula wayahna anjeun eta Gatot Kaca jadi pembantu maneh lamun ngalawan ka maneh bejakeun ka aing iya siap bawuh henteu bawuh ti mana abi dah sakitu tot gede tot gede tot iya beres waktunya balas dendam alah baheula aing dititah-titah ayeuna waktuna aing tot ada tot anu tototan dia saha kuring saha dewek edan sia campelak aing saha campelak maneh da minat teuing campelak sia teh tulungan waing ayeuna campelak aing campelak naon sia campelak ieu nu campelak mah sia ka aing naon sia aing teh dunungan sia saha aing di mana dunungan teh maksudna nya di mana dunungan teh di Amarta ari ieu Ambang Sagara anjeun jadi naon pembantu minantu raja di dieu tong macem-macem ente tot nyinggung kana perasaan aing dipecat sia di dieu udah babatok sia paehan wae pak gede mau ampun pangeran ampun tong dipecat kaula lain tita tadi atuh tita tadi gitu ka aing sabar aing didegungkeun si goblok nyebut naon sia nah dina hate manya tarik kana sound system ampun cep ampun pangeran hapunten kaula dihampura tah kudu nama pamimpin teh sabenerna hakikatna mah kudu ngawulaan rakyat lain rakyat ngawulaan pamimpin nya kudu nama kieu pamimpin teh ka rakyat teh simolono da pamimpin teh da sabenerna mah hakikatna mah anu jadi pamimpin teh rakyat apan rakyat teh kedaulatan aya di tangan rakyat berarti rakyat pamimpin maneh lain maneh pamimpin rakyat nya timalan ulah ngawasa ulah kumawasa padahanya jadi pangkat kade bro pangkat maneh menang rakyat digaji ku rakyat digedekeun ku rakyat nu matak angkat harkat derajat rakyat teh ulah dikieu-kieu nya timalan kadenge ieu kitu bro kade anjeun istimewakeun rakyat teh ulah rakyat hayang diistimewakeun ku rakyat ka mana-mana hayang diheong-heong macet ge diheong-heong komo dengan aya naon teh lampu merah dirabrak teu meunang kitu maneh bro iya timalan ayo kitu lah ini saya permios pangeran permios ini mangga adieu siap adi naon deui henteu saya mangga permios halah tah jang jiga aing nu heureuy nya ka Juragan Gatot Kaca padahal ieu teh ada gambaran wayang manya rakyat ngaheureun pejabat tapan biasana pejabat nu ngaheureun rakyatnya naon rakyat ngaheureun pejabat ngaheureun rakyat tapan dina masa kampanye mah deukeut jeung rakyat geus jadi we eueuh berarti teh heureuy tah kitu itu ngaheureun rakyat
ayeuna urang balikeun pejabat urang heureyan ku rakyat kumaha heureyanana sok dina mangsa kampanye duit mah tarima ngan dipilih montong aya pejabat anu ngawur-ngawur duit dina mangsa kampanye wur-wuran duit money politik bawa we duit tamangan pilih ulah kaituna korupsi dijamin aing mah gitu le udah ayeuna mah jadi pejabat teh bibit duit ladang uang kaituna geuningan nya lalobana mah cilik putih celak kerang teh gitu da oknum disebutkeun teh oknumna ngan lobana loba oknum di dieu mah lir bener barang yasna jingan nuju nyarios sorangan ieu ramana Semar Badrana sareng Dawala sampun dumugi di halangan ku para badega yang anjir Bapak baku bapak aing geus gorobokan teh naon diperkosa teh yang badega abdi pangeran eta tumak ulah dihalangkeun ka eta dua jelema ulah dihalangkeun upami bisa mah colokeun we aya nak ya Pak dia Pak anak aing cager si lain jang Pak alhamdulillah abdi damang Pak syariatna jisim abdi da cagerkeun ku buta ake kata ku nomor beng alam Pak nuhun Pak dedeh teuing jang geuning si lain di dieu muhun Pak jang abdi dikawinkeun si muhun ka saha jang anak raja si muhun na teu ka anak monyet sia teh Badega, gua pengeran. Nyanak setrum listrik ke dia. Letak sia. Ai bapak teh percanten, teu jang. Tuh. Kalabat teh wartoskeun ieu ramana Pangeran Saja Jingga we. Kitu jang, bapak pangeran kitu. Prabu Semar gitu. Oh sae jang. Oh jadi dewek ditegelar Prabu sumuhun. Iya beres jang. Sing horeng aing teh heureuy teh turunan ti dinya geuning heeh Gusti nu agung damang nangis teu daula alhamdulillah gara-gara teh ucing jadi cager aing atuh da sagala rupa ge aya syariatna atuh nya kengeng marancahan atuh da kuring ge mais ge teh sagawaya lain aka aya di dieu kumaha teh daula luar biasa daula aing di dieu teh disugemakeun heeh aing rek dikawinkeun heeh jeung naon eta teh nanya teh jiga heueuh tapi nyinggung ka aing salahna di mana ye lain kitu sia teh kawin jeung saha lain jeung naon emangna aing careuh goblok sia teh jeung anak kerajaan dikawinkeun teh wow kitu kulisna sadaula kulis pisan lho mak ge lewat ku ieu mah deuleu kitu kada we kaadanan lho tadi si Allah bogoh goblok siapa sok bogoh kita diunuskeun ning harita ge aing putus gara-gara cia daula naon ye aya keanehan sia aneh naon sia pokona ka aing bakal nyebut wow heuh naon tingali ku sia tat semaka pihak Gusti agan geus tawala agan nuju naon dieu nuju naon agan nuju naon di dieu Allah nuju berjuang punten nuju sibuk punten bang mau kenjai saya permios cai naon centeng siap permios eta teh jorogan anom
pangeran atau yang di dieu teh. Bangga ieu cente. Agan cicing keur sibuk punten. Make gula teu? Henteu. Make atuh sae bangga. Wow. OMG. Bangga. Nuhun. Mangga weh deui. Permios. Dan sibuk cicing. Gusti, akak bisa kitu kumaha ieu teh? Aing pangeran di dieu goblok, matak tong macem-macem sia. Aing kuring bisa ka juragan anom kitu. Nya bisa atuh ieu teh pandulur aing. Pasti bisa sia teh. Sok geus geroan ku sia, lamun teu ngagugu bejakeun ka aing. Dagur ku aing. Iya beres. Waktuna balas dendam. Tot. Anu tototan biasa. Kuring. Anjeun. Bener. Teh naon? Pangmawakeun rokok. Hayang udud. Sia mah teh nyaho mimitikna. Nah, kaing mengadon gitu. Pangmaukeun udud. Sia mah teu nyaho mimitikna. Maksudna naon ka aing kitu? Kurang ajar gatot-gatot teh awas kowe. Yang gua marek era juga. Arjuna sareng Patra Kresna sampun dumugi. Kurang ajar sia hutang pati barapati hutang urang dek bilang. Urang nagara ambang sagara bakal diawut-awut kowe. Wong nagara ambang sagara ada swiji-wiji datangkeun ka aing. Pada badega. Nge. Haling urusan aing, haling. Ieu meureunna. Kurang ajar Syah Anyin anu mawa Syastra Jingga. Dikamanakeun Syastra Jingga. Aya dikawinkeun ku aing anak raja. Apaan sidik ku aing trek dijieun tumal. Kari-kari ku sia dikawinkeun. Dengekeun ku maneh Jun. Alus mana jadi tumal jeung dikawinkeun? Hah? Sia mah pamimpina ka rakyat trek naon trek dijieun tumal. Aing mah deungeun bolongkotan eta asa jingga dikawinkeun rek dibere kanikmatan ku aing ku sia mah diwewerdi kitu. Pamimpinna naon mun kitu sia? Hah? Iya, demi negara demi bangsa. Lamun demi negara demi bangsa, lain rakyat kudu jadi tumal tapi sia pamimpin kudu jadi tumal. Carana kumaha tumalkeun kepentingan pribadi sia. Dalalobana mena pamimpin nang salah prinsip atuh. Dibawa pribadi dengekeun pribadi lain hukum lain pribadi. Denge ku anjeun. Kurang ajar tong mamatahan ka aing sia lain bangsana. Yai Raka Batara ieu bagian akang. Yai mah rajana mah tewaku yai. Timalan Raka Batara mangga permios. Denge ku anjeun deuna Pak. Daun. Tadi kaula ku anjeun dijadikeun patung. Puguh we kaula nakar mah. Ayeuna waktuna balitungan jeung aing. Teu ngeunah aing. Dendam. Sia teh ongkoh Batara, ongkoh pinter tapi dendam. Ya dengekeun ka dendam, ka benci, ka sulit hati nu bakal jadi ngahalangan asupna ka sawarga anjeun. Ulah dendam deuleu anjeun hirup teh.
Gabina-bina ting cing legowo ulah aya rasa dendam nyage ku kaula jadi patung cik mikir ku anjeun geuning sing horeng anjeun teh lengah. Ya, hutang pati balapati hutang bilang bae bilang sok. Wong becik bakal kaciri. Wong sia ada goblok teh atuh. Jadi poho deui aing. Ka itu na aing si wong aja kelingan begitu teh. Wong akeh aja kelingan di pikiran teh. Kurang sok maju. Maju wasap rasakeun sia benas dikersa yang widi ieu denawa dijamak dening tresna leungit tampil lebih hilang tanpa karan dadia tresna anu asli sahanyeun. Nah, maka jeung nyebut sahanyeun. Kaula kresna mah teu bisa. Kaula kresna. Kaula. Nah, jadi dua. Moal Upin jeung Ipin gitu. Tawa Atang jeung Ating. Ari ieu saha? Kaula kresna da wala. Ari ieu kaula kresna da wala. Heeh. Anu asli, kaula nu asli, kaula ge asli da wala. C. Ari kresna mah ngabogaan geus 2 kali surat vaksin. Geus lulus. Tong heureuh da wala geus subuh itu sia teh. Kresna mah ngabogaan layang anu sebat Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Mana ieu Kemang Cangkokna? Kaula rusuh ti Pringgandani jadi tinggalin di karaton. Oh di Amarta. Geus teu dibahas di ngartieun. Ari ieu sapanyangna kresna tara leupas tina Kemang Cangkok Wijaya Kusumah Kemang Cangkok Wijaya Mawar. Tah ieu buktina. Berarti sia nu palsu paingan negara Amarta teh awut-awutan da palsu wungkul geuningan kabina-bina teuing sia yeuh gan tenang gan agan mah calik we sanajan kuring pangkat RT acan sanajan kuring rakyat biasa hutang pati bayar pati hutang wirang dibari urang gan lawan kuman ayo nah kabina-bina teuing ongko diuk aing maju nya kurang ajar si raja ngabedega kaula bakal dipanah ku pusaka kaula utang pati bayar pati hutang urang dek bayar wirang rasakeun sapenjata pamungkas kaula tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar ieu denawa Raja Sukma Dewa Katibanan panah ieu Arjuna leungit tampil lebih hilang tanpa karanda dia Pandawa 5 Yudhistira Bima Arjuna Nakula lan Sedewa
Kang Bima batu kainget kasa ngaco kieu ampun nya wah kasep Gatot Kaca anaking anak kuha nuhun anaking Gatot Kaca teu kapangaruhan Syai timbalan Ramadewaji cicing kita jeung aing keur antep si Kresna sakedap aya peryogi ka mana tot sakedap mereka mana sakedap punten waktuna balas dendam aing sing horeng bapana ieu teh bapa aing gini ka dieu sia Pangeran Kodok jeung aing gelut sia net si Gatot ngamuk net sawioskeun si Cepot cenah disiksa ngarengsekeun ieu kejadian di warti sakra udaksana rasakeun dedemit anu kiwari bakal nyi harapan kaula Kresna mamalihan katibanan sakra udaksana leungit tampil lebih hilang tanpa karana dadia lurah togok teu mantri Kakang Ismaya Desim abdi maapunten Desim abdi masa ukur dititah mangga nyangakon Kakang Semar perminyo Desim abdi ampun panengahing Pandawa katibanan sakra leungit tampil lebih hilang tanpa karena dadia Ratu Siluman Raja Werjit nyata Dewi Tinagara Setra Gandamayit Gedeng Permoni tobating ampun geningan panawat hese pisan kelara orang kenapa hati ampun ting ampun lain waktu kok kalau bakal diawut-awut ampun Kang 4 bulan akang gering ngalang layung sabarana mah bener akang teh kagelingan kuneng anu teu aya ti nagara dimimiti rajana nepi ka lambang nagarana sok ayeuna gula kulih ka jati pulang ka asal Dewi Pancaningrum leungit tampil lebih hilang tanpa kana dadia pusaka layang jamus kalimusada yang sing horeng lamun leungit lambang nagarana leungit pamingpina anu tungtungna awut-awutan ieu nagara yang nu matak ieu urang bersatu deui antara rakyat jeung pamingpinna pamimpin jeung rakyatna demi nagara demi bangsa ulah nempokna naon sabab naon ieu nagara nu urang keur urang wajib dimumule ku urang hasilna ge keur urang-urang keneh yang sakitu we teh akang sapara kanca hapunten dina samudaya kalepatan sakali di mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Andriana sadaya cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harjatilu permios sanes teu sono pamitan sanes besenan sanes waktos urang teh sapat tepung lawung deui. Hatur nuhun. Cak.